teh dia budak puncir teh geningan. Aduh, nyanggeus ieu ngepek ke Kang Saban. Ieu mah budak geus kapanggih, kuring marek balik aya kaperluan deui nya Kang Sabannya. Sok uruskeun beuing ieu budak ieu ka sarumahan, beuing katempelan juri genderuwo setan siluman dedemit kitu teh di dieu. Sok bawa ka ditu ka Cito di ubarannya. Geus kuring rek balik ya Kang Sabannya. Geus atuh man rek balik bae Cikomar. Nuhun maneh geus ngabantuan ka urangnya. Nuhun. Deh, ya budak teh ngerakeun ting aing. Kunaon atuh maneh teh neneangan wae aing, kunaon atuh maneh teh mimilu jeung aing wae atuh budak buncir. Eta empeng teu leupas-leupar. Hei. Udan. Geningan ieu aya Kang Saban teh mun kareka